Bismillahirrahmanirrahim. Masalu ashabi salah nulis rawahuna ya. Kudu nama rawahu Ibnu Umar lain rawahul Hakimah ieu nu handap. Masalu ashabi ari contoh atawa ari ibarat pirang-pirang sahabat kami cek Nabi teh. Masalun nujumi eta seperti bintang-bintang. Janten Kanjeng Nabi mengumpamakan para sahabatna sebagai bintang-bintang. Man sing saha jalma iktada anu nuturkeun ma bisain. Kana hiji perkara minha tina itu nujum. Ihtada tah bakal menang petunjuk itu si jalma. Sing saha jalma anu nuturkeun bintang tekan aya ilmuna, maka eta jalma bakal menang petunjuk dina nalika tersesat semacam di laut atawa di mana we lah teu apal arah tah aya ilmuna nya eta bisa mencari petunjuk melalui bintang. Maaf deh paja eta teh. Tah para sahabat Nabi ogen bagaikan bintang, bagai bintang bagai naon cenah? Bagai bintang dina pada naon persamaanana sahabat jeung bintang nya dina pada ieu dina pada lamun urang nuturkeun jejak para sahabat Nabi maka sama dengan orang teh bakal menang petunjuk. Jadi apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi silahkan lakukan, maka orang teh sama dengan menang naon petunjuk, bakal salamet lamun nuturkeun para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.